Sim kuring pun Malik Firmansyah wakil di kelompok kilu bade ngawawancara salah sahiji tukang kerupuk di Cibogo Wera. Wilujeng nyakseni. Nawitan iraha pun bapak produksi terus 2 tahun nih 2 tahun jalan di mana wae bapak menjual atau ngidapkeun kerupuk di Subang gitu Subang sadayana gaduh sabaraha kadamel di pabrik bapak bener jalan ini kumaha carana ngadamel kerupuk hari ada mama sanes di dia di Ciamis ada mama minum ajeng bawa bungkul langsung goreng gitu nih dikirim barang kita di Ciamis nah jadi kapungkur mah Anissa teh dipempar gitu atau jatuh nang sanes ge banyak kieu walaupun alik jadi narasa kapungkur ayeuna mah benten deui dua kumaha gitu jadi ngartos gitu ari koyo abi mah nyanyian produk ieu teh tos saya mah entos we eta yang di hobi-hobi hayang ajeng gitu hayang ari mah kami alit gitu dari dulu mah ka kumaha gitu andu ka urang ieu nah dulungan abi nu ka ti dituna gitu entos abi ge nyeros mah dari masalah barang mah bukan eta montos ajeng sakieu entos kieu janten masyarakat teh cenah ngarasakeun enak mah cenah teh kemana-mana. Atau masih anu yang masih nanti mah luka yang kopi hukum di etang ayeuna lakukan gitu